cilok, 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 cilok. Cilok, cilok. Dahar aing euy naon teh? Aing pang cilok geuningan euy. Mang, kalau Mang, beli. Beli cilok Mang 5.000-eun tah duitna. Mangga bade anu mana cilokna anu 1.000-an atau napi bade anu 2.000-an? Anu 1.000-an Mang. Aya teh cing paurang euy. Saya kumaha? Mangga Mang anu 1.000-an teh aya anu rasa gaji sareng anu rasa daging. Urang manu rasa daging we lah bae rasa daging we hiji we. Rasa dagingna apa bade daging hayam atau napi daging sapi? Duh obat teh ieu nya euy. Daging sapi aya teh. Cok daging sapi we. Siap. Upami bumbuna bade ngangge caos atau napi ngangge kecap? Aing lupa pamenta pisan ieu pertanyaan eta tadi. Aing mah buku kecap we jeung ieu jeung Aida lah bae sok. Buru. Nawi Bang, ieu mah aya bumbuna, aya caos beli bade di caosan. Moal aing mah moal make caos, aing loba tanya pisan meuli cilok 5.000 ge lah. Sok buru ieu tah ieu bungkusan ieu aing hayang aing sebat hayang ieu hayang dahar lapar. Mangga mah. Bade ngangge cocok atau napi moal? Ah, sia cumur kalau mau pisan tanya aing meuli cilok 5.000 ge meni hese aing lo pertanyaan sigawan subi milioner wae lah. Kabur aing kok jeung sia duit mah. Kalakan ngamuk. Aing teh gampang. Mana yang kumaha tau enak? Aya beneran, kan kudu aya sasajen aing mah. Naon sasajen? Aya orang kemen tadi tuh. Ayo. Aing boga duit euy. Nu kamari geus beak deh. Alah, aing kumaha tuh saruba urang kita gablek duit separak-parak acan euy. Malah di teh. Ih, ulu ge eueuh euy. Apel di. Geus nama kieu urang enak conengan Mang Sadi heuh. Susuganan bebeunangan heuh. Siap. Aing. Tah, urang ayeuna boga ieu si Sandi euy. Kamari Sandi hayangan awewe. Tah maneh pura-pura kos kamari. Hei anak muda, aing hayang duit, aing hayang rokok. Jadi urang boga duit minggu. Ya gua di mana ieu nah? Aya pokona mah angker. Heeh. Pokona kudu manjur aing mah. Ieu Sandi mah angker. Tah geuning sorana anjing ada raya si goblok. Beneran maneh ku siap segalana. Siap aing mah pasti Hayang hayang nongki dibere. Sok ieu ya. Heeh. Tah maneh minta naon? Bakal diberean. Bener eta bener. Bener cok anu minta ayeuna guru 50 dieu teh. Ngomongna kumaha saung? Kumaha ieu? Tah naon we geus langsung we. Bah, abeh teh tos lami jomblo mah. Abeh teh hayang istri bah kieu tah bah tah. Aduh. Bukan bah. Sok anak muda syaratna nu aya dina pesak maneh kaluarkeun kabeh. Wae pesak maneh kaluarkeun. Kaluarkeun. Aya duit saya dieu tetaparkeun di dieu we. Di mana tuh nana? Di dieu we teh eta. Hari ini lapan euy bisa anu ieu. Tah itu meureunnya. Heuh. Bah, altos tos simpen bah di dieu bah. Nuhun anak muda kedaguan bada magrib anu nyamper awewe geulis bahenol ka imah maneh. Jig grarinit ayeuna mah lah. Ini anak muda. Oi. Berhasil. Ayan anjing. 150. Main 50 heeh. Heeh. Soalnya urang mau nuduhkeunna. Heeh, baik siap. Malam mingguan. Lumayan. Kenaon nanya nah. Mogok kieu geuning bieu mah dasar hurung. Kenaon di dia? Ieu teh puguh-puguh geura motor aing ngadadak pareum. Pareum. Heueuh geura duh. Aing mah teh naon ieu teh. Ieu mah jiga na busina Pas berarti kok. Tuh. Aing teh tuh cuang teh ka barudaknya. Lah aing hoream ngadodorong ieu. Oke, di teh kadar ieu. Teh nyahoeun jo eta mah baterena, teh busina. Ke paling cuang gawe lah, mantap. Yo, tulungan itu. Kunaon? Motor hijun pareum. Arum kunaon? Tah apal pokona mah macet bisa dihitung demi alek aing mah. Di mana ya di Di mana? hareup. Ya kan. Jiga nama busina pareum. Ya tah jalan. Heuh. Ayo. Aing mah tadi Ayo buru anjing naik terus nih. anjing ku aing ketipunya eta mah baterena aing busina. Cing ada hareuna ieu rumah. Foto aing. Jeung helmna aing butuh helm anjing. Jual anjing geus asal ka mananya ieu teh meulila. Tah ini aya. Asal anjing teh.
Iya motor ya. Heueuh aing mah motor nage kieu boga nage. Si goblok cenah motor si Henry cenah pake skuter matic atuh naon. Pan heueuh motor aing mah ieu da teu boga motor asli mah ieu boga nage. Si Henry cenah busina. Oh, anjing tuh waras pisan goblok. Matu di kandung ge bisa nya. Tapi nyaho aing sugana teh apa pokona mah aing ieu teh pareum teh kumaha ieu teh. Ai parup ki mah kieu we tah geus ye. Tah kieu keun. Ih atuh milai beung. Tah kieu keun panggul kieu balik.